Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kasugri para wargi kumaha ramang, mudah-mudahan sehat walafiat. Aya dina lindungan Allah Subhanahu wa taala. Dina dangetena simkuring bades neraskeun hancan kamar katunda dina jajaran cerita Sunda Aji Batara Surya dina bagian anu ka-18 nah. Satunya di kawitan simkuring ngomajak kanu teu acan subscribe mangga diklik tombol subscribe-na, like, sarang komen. Oge aktifkeun notifikasina supados para kaum dangu teka kantun carios anu enggal tina channel Jawara RR. Mangga urang kawitan bae supados teu nyangkolong kana waktos der marancoh ka sadayana. Mangsa alam harita beki burit bae. Gerila reupeui mangsa alam teh diganti ku mangsa alam peuting. Diganti mangsa alam beurang teh jadi poek. Siwira jeung guruna nyatana Akiramba Surya dibaturan ku Kalabaya. Harita ngajalankeun kawajibanana nyatana salat maghrib berjamaah. Nyi Anis oge sarua tapi Nyi Anis mah salatna sorangan. Da memang kitu kakuduanana salat awewe mah nyatana kudu di kamar kudu misah ulah katingali ku lalaki. Sareng senang jalankeun kewajiban salat maghrib. Siwira Akiramba Surya oge Kalabaya ngadekul wawiridan. Anu dibacana loba maca istighfar mah, maca sholawat mah jeung rea-rea deui. Pikeun ngadeketkeun diri memang kudu ketol wiridan. Sanggeusna wiridan rengse panjang gitunya. Tadila oge salat Isya teh geus manjing. Ya, tiluanana ngadekul deui ngajalankeun kewajiban salat Isya berjamaah. Sareng senang ngajalankeun salat Isya, siwira harita huthet latihan silat di buruan imah dibaturan ku Nyi Anis. Sok sanajan dina wanci peuting katampo jelas ku siwira oge Nyi Anis. Sakabeh gerakan siwira apaleun, sakabeh gerakan Nyi Anis oge sarua katampo ku siwira. Nya tungtung nama derwe siwira jeung Nyi Anis teh latihan silat silih serang silih gitik silih teunggel. Duanana pada rancingeus lantaran geus nyangking rupa-rupaning elmu ti Akiramba Surya. Ari Kalabaya nyaksian we jeung Akiramba Surya. Kasugri para wargi cag urang tunda heula siwira urang tunda heula Akiramba Surya kiwari urang kocapkeun lalampahan si Atar anu ninggalkeun pasir sarengseng anu dituju teh nyatana lemburna. Curilat si Atar harita lumpat ngagunakeun jurus atawa ilmu pasar useur jagat. Manehanana lumpat tarik pisan menikeun ka sakiceup. Geuting teu ka mana. Sakiceup teh jigana lompatna teh aya kana 30 meterna. Gancang pisan. Hampir-hampiran teh katuturkeun ku dua panon. Mun teh mah henteu taliti dina nyaksianana, dina ningalina. Dina jero hati si Atar harita galecok ngomong manehanana ngarasa timuru ka siwira lantaran bisa bebarengan jeung Nyi Anis. Si Atar boga sangkaan Nyi Anis memang bogoheun ka siwira ge bogoheun ka Nyi Anis. Atena teh menikeun ka bagagel. Pamikiran weh jadi rungsing pikeun si Atar mah. Galecokna hati si Atar memang eueuh anu nyahueun. Manuk-manuk anu rarecet oge anu kaliwatan ku dirina teu nyahueun, tatangkalan anu sing aroyag oge teu nyahueun. Ngan dirina bae anu nyahueun mah si Atar sorangan. Ceban dari si Wiraya mah yeuh. Wani-wani ngadeukeutan calon pi pamajikaneun ngaing. Aduh, ieu mah yeuh. Jeung dieu Nyi Anis oge jiga anu
kapeng peongan ta Gusti Wira. Kudu kumaha ieu mah ya. Mun diantapkeun mah bahaya pisan ieu mah ya. Mun diantapkeun mah bahaya. Jadi mangsa aing kudu patelak jeung si Wira pikeun marebutkeun Nyi Anis. Aduh, karena pikiran jadi lungleng ya. Karena hatina weh jadi pajejeut. Komo kena pikiran mah aduh, itu dah jadi ruwet rungsing kaituna teh lalieur. Si Atar ngepel-ngepelkeun peureup katuh jeung kencana sajeroning lumpat teh. Gancangna carita para kaum dangu lantaran lumpatna gancang si Atar teh geus beuki deukeut we ka lemurna. Dina waktu lumpat, dina waktu jujurilatan, si Atar ras inget kajalma anu geus maehan bapana. Nyatana kasibuana, kasih codet jeung wadia baladna. Gue nambah-nambah keul, nambah-nambah kesel. Si Atar boga pengharapan, manehanana hayang panggih cenah di jalan jeung si buana. Malahan marek teangan sakalian mun teu manggeus papanggih jeung anu jadi indungna. Uya hutang pati bayar pati, hutang uyah bayar uyah. Jalma anu geus maehan bapana kudu paeh dina leungeun atawa ku leungeun manehanana. Nafsu ngagedur dina jero hati si Atar, beuki lila teh beuki tarik bae. Bagi muncak bae. Nyasangkan nafsuna amarahna teh keluar. Si Atar ngeureunkeun lumpatna cerik pancuh nangtung. Kebenaran di hareupeuna aya tangkal kai. Anu gede eta tangkal kai teh ngan teu jangkung. Mun jangkung mah ngabahayakeun pikeun tangkal kai nu sejena sakomo bari jeung gede mah. Si Atar harita nenggeulan eta tangkal kai jebet di tenggeulan. Terus harita regdeg di tenggeulan. Nya tungtung nama cungkel eta tangkal kai teh ngacungkel ngadorok-dok. Untung we eta tangkal kai teh teu panjang atawa teu jangkung jadi teu ngaruksak kana tangkal kai nu sejenna. Sanggeusna ngacungkel ditalapung ku si Atar teh. Elmuna memang geus rosa, elmuna memang geus luhur nu matak di tajongan teh sukuna, najong-najong sukuna kena tangkal kai teh. Biasa bae teu ngarasa nyeri lantaran dilapis ku tanaga jero anu sakitu rosana. Sanggeusna nafsu amarahna teh kaluar saeutik-saeutik. Si Atar ngatur napasna, ayeuna mah rada longsong sok sanajan can sapinuhna. Jika-jikana memang kudu tarung jeung si Wira kakara bisa budal sakabeh amarahna. Mangsa alam harita pas sore tong gede tereang di sarada patimbalanjing pada baturna. Ku si Atar mah teu kadengeun suara tong ere teh, teu kadengeun suara manuk oge. Uka denge teh nyatana nafsuna bae ngagedur hayang tarung tutumpuran jeung si Wira oge hayang tarung jeung si buana nepikeun ka paragat nyawa. Kasugri para wargi tunda heula si Atar tangtung kege bakal kasamper deui diwari urang kocapkeun nyatana di lemur Ciramped. Ambusan deh nyatana indungna si Atar. Adeta keur ngadaweung we manehana teh dina Bang Barung. Di baturan ku tatangga-tatanggana malahan mah bicucum oge datang kadinya. Keleper aya kukupu adeta asup ka jero imah. Ku ambusane diantepkeun bae. Ala eta mah da geus biasa, sok aya we kupu-kupu nu asup teh.
Tapi eta kupu-kupu teh teu kaluar deui, eunteub we. Eta kupu-kupu teh dina kursi cicingna nanti eunteupna nanti. Ambu sani kerung tapi diantepkeun bae. Ngobrolna jeung bicucum ambu sani teh nya saputar anakna bae. Hayang cenah pepanggih jeung anu jadi anakna lantaran geus dilah teu panggih. Ambu sani anu geus teteg pikiranana da malum leuwih kolot tinimbang bicucum. Ambu sani mah umurna oge 50 tahun, hari bicucum mah 38 tahunan. Numatak ambu sani mah ngabeberah terus-terusan ka bicucum sangkan sabar jeung tawakal. Teu karasa ari ku ngobrol mah diselang ku gogonjakan mangsa alam sore teh harita reup we. Jalma-jalma harita balik ka imahna sewang-sewangan. Bicucum balik harita ka imahna. Sok senajan hati mah ngolongkewang hayang teuing bebarengan jeung ambu sani. Jedur-jedur harita wanci magrib. Kadenge bedug teh ditakol. Dekul atuh bicucum jeung ambu sani di imahna sewang-sewangan teh ngajalankeun kewajiban salat magrib. Dituluykeun ku wiridan nepikeun ka wanci isya, dituluykeun ngajalankeun kewajiban salat isya. Sabadana ngajalankeun salat isya di tempat sejen masih keneh di lembur Ciramped, tapi di sisina harita aya 2 cirim sing cerilat sing kolepat. Cerilat harita katempo bayangan saeutik lantaran bajuna teh sing kelemeng hideung. Saha eta jalma teh para kaum dangu tetela si buana jeung si codet anu kaparangan B. Manehana teh datang di kadinya pikeun ngaranjah neangan dahareun, neangan beas jeung duit. Are si Jojong jeung si Bato kabagian ka lembur sejen. Daya dirga ngutus ka murid-muridna lantaran bekalna di guha teh geus tipis, geus ipis, kudu neangan di beas, kudu neangan di duit, kudu neangan di kadaharan. Ikan si buana jeung si codet ngerampok jam sabaraha oge teu naon. Lantaran aya musila ti lembur Ciramped eueuh anu hebat, kabehanana ge deuleuss teu aya naon-naonna. Cerilat cerik harita pancuh nangtung di jima. Si buana nuduh ka imah nu sejen, cerilat si codet harita pindah ka imah nu sejen. Asa-asa panto teh langsung dijejek we ku si buana jebet. Langsung we hancur eta panto teh paburalang. Si codet oge sarua kitu tingkah lakunana teh. Jerit anu di jero imah harita ngajerit lantaran kedatangan ku si buana jeung si codet. Tapi ngan sakedeung hiuk jebet, hiuk gaplok. Anu dicabok jeung anu ditenggel teh langsung sing kolepak kapiuhan. Sakali neungeul we ku si buana jeung si codet mah langsung ngarumpuyuk teu inget ti bumi alam. Terus manehna teh asup ka kamarna boga imah neangan perhiasan, neangan duit. Sanggeusna manggih mah diasupkeun kana saku bajuna. Terus diteangan. Aya beas buru-buru harita teh dikumpulkeun. Beas-beas di pilemuran mapan sok aya dina tolok, sok oge aya dina karung. Buru-buru diwadahan kana karung. Jadi weh sakarung sok sanajan teu karung gede, aya meureun kana 10 literna. Si buana mawa karung 10 liter, si codet oge sarua mawa karung isi biasana teh 10 literan kira-kira mah. Duit menang, tapi ti imah eta mah saeutik perhiasan mah si codet teu meunang, si buana ge teu meunang perhiasan mah. Ngadenge anu ngoceak, ngadenge anu ngacerita tatangga-tatangga eta imah teh daratang malahan mah sing gorowok. Pogoe pikeun si buana jeung si codet mah aya nu ngagorowok teh beki keselen beki ambekeun atuh jeleng kaluar ti imah bari jeung manggul beas. Seak harita. Aya nu narajang ka si buana jeung si codet gilek
Si Buana jeung si Codet ngagelekeun badanna saeutik plak des jebrot. Dalig-deug. Eta pamuda nu narajang teh langsung ngajalig-deug ka tukang. Sayak narajang deui. Kabehanana ge nu narajang eueuh naon-naonna sing juralit sing jarungkeul. Langsung wae kapiuhan. Jalma-jalma sejen anu ningker si Buana jeung si Codet harita asa-asa lantaran geus nyahoan da si Buana jeung si Codet teh pernah kalinya nyatana maehan Mang Armadi, maehan Bah Jawil. Puguh we kabehanana geus seber, kabehanana geus sentar. Dok, maju atuh ari wani mah woi. Mana? Pamuda nu pangjagona teh mana? Si Jawil kudu we geus modar. Si Armadi ge geus modar. Mana deui ye jago di dieu teh mana? Sok ka dieu. Hayang malodar sia teh kabeh. Ka dieu ayo, maju. Itu cumaritana si Buana sombong nakeranan. Para pamuda, jalma-jalma anu ningker teh undur-unduran. Bedog mah bedog jita tadi geus diceklan diputer-puter di luhureun sirahna. Tapi jangan kitu hungkul muter-muter bedog. Si Buana jeung serikeun ka jalma nu nyeklan bedog tapi bedogna henteu digunakeun, teu dibabetkeun, teu dipake nyerang. Eta bedog teh heuy, tong saukur diputer-puter hungkul atuh sok kade-kadekeun kana kulit aing. Eurak mah eta bedog teh, hayu atuh ka dieu. Sia teh wani henteu, sarieun nya. Mun sieun mah atuh ningka kahed sia dipodaran ku aing mah. Si Buana memang dengan saukur ngomong curilat harita ngacurilat. Heyuk kap. Jalma nu keur nyeklan bedog berjeng diputar-putar teh leungeunna diceklan. Puguh we menikeun kakaget. Eta bedog teh langsung dicokot ku si Buana. Heyuk sret. Eta bedog teh dikadekeun harita kana tak-takna eta jalma. Burial harita getih barang jeung kitu. Eta jalma teh ngagorowok langsung ngakubrag kana taneuh. Gugulingan kokosehan dina taneuh teh. Lantaran anu kabeunangan palbah tak-tak dalam palbah jantung nama langsung paeh. Tapi hari tak-tak mapan lila kana paehnana teh. Sanggeusna ngagubrag ka handap teh. Yuk cepet. Dadana ku si Buana dijejeg. Kabehanana oge colok bengong. Ragu-ragu dek maju teh. Tang tumun maju nasibna bakal sarua seperti halna eta jalma. Beja ngeunaan aya dua jalma kadinya kalamur Ciramped Aki Jula. Nyatana popoho eta lembur buru-buru gugorowokan harita sangka ningker eta jalma. Eun bae cenah paeh oge anu penting mah bisa mempertahankeun atawa bisa usahakeun sangkan ulah nepikeun ka disiksa kitu bae. Kudu boga harga diri, kudu boga ajen diri. Wadur dong cari cing wae. Serang podaran eta jalma, podaran. Itu gorowokna Aki Jula. Tapi kabehanana ge caricing. Eueuh anu nurut ka Aki Jula, sieuneuh atuh da. Mun maju tang tu bakal paeh, mun maju tang tu bakal disiksa. Naon si aki-aki peot ngomong naon sia. Moal aya nu wadieun maju moal aki-aki peot. Kabehana nage sarieun ku dewek. Sia yang modar yang modar. Mun yang modar mah ye tarima ye. Siap. Harita si Buana mabetkeun bedog kana badan Aki Jula. Eta bedog teh mimitina mah muter, tapi rilaku-lila eta bedog teh jadi nyerepet harita. Congo bedogna teh atawa tungtung bedogna teh menikeun ka lampang pisan kana dada Aki Jula. Cakakak si Buana jeung si Colet teu serian.
Panyangka manehanana matang tuna bae eta bedog teh bakal keuna kana dadana Ki Jula. Tapi eda setik teh eta bedog teh keuna kana dada belah kenca Ki Jula. Cirelat harita cirim datang kadinya newak eta bedog siat kap. Eta bedog teh harita ditewak palabah perahna. Ki Jula anu molotot harita kaget lantaran dirina teu jadi pae. Eta tangtungan jalma teh malik badana saterusna eta bedog teh babeteun deui ka si buana. Siat eta bedog menikeun katariknya rawuk pisan kana badan si buana. Si buana kaget lantaran kecepatan gerakan eta jalma teh lain gerakan biasa tapi gerakan anu penuh ku perhitungan. Siat. Si buana pikeun nyelamatkeun diri kapaksa harita jeleng loncat ngadeukeutan ka si codet. Blesat eta bedog teh ngablesat ka tukangan si buana. Ngan edas eta bedog teh regeureun saterusna malik eta bedog teh congokna tetep we nu diarah teh nyatana badan si buana. Si buana harita rada ngageter oge nempo eta kakuatan mah. Siat. Eta bedog teh menikeun ka ngablesat seperti tadi di bae. Anu diala teh nyatana dada si buana. Alah, bantuan codet oi, bantuan. Jeleng si buana harita luncat. Si codet dina waktu harita luncat di sarua, plesat eta bedog teh ngablesat. Siat kap eta bedog teh tewak ku jalma anu ngirimkeun tadi. Si buana jeung si codet kaget lantaran eta jalma anu nyekelan bedog teh newak bedog teh lian ti si Atar. Si Atar harita mencerong ka si buana jeung si codet. Ku kabeneran pisan cek pikirna si buana jeung si codet aya kadinya maka balas dendam. Pikeun ngabales bapana nya teu nepah jawil taya deui kudu dina peuting harita. Tete lah sia kan ngana euy buana codet. Geus jadi katang tuan ti ajalina, geus jadi katang tuan pangeran. Yen mane duaan bakal modar sia dina peuting ayeuna. Utang pati ku dibayar pati, utang uyah ku dibayar uyah. Utang kajahatan kudu dipodaran kudu dibinasakeun anjeun mah. Dewek nyatana si Atar anakna Bajawil tangtu bakal ngabales kana mautna bapa dewek Bajawil. Cerilat. Si Atar eta ngajurat ngablesat ngagunakeun jurus puseur jagat menikeun kangan sakolepat harita nyaho-nyaho geus aya di hareupeun si buana. Si Atar teh langsung ngagunakeun bedogna harita mah ngagunakeun dampaleungeunna. Heuk cubet. Si buana harita ngagorowok. Kalayang kedebut. Si buana harita meubet kana taneuh. Si codet nambah kitu kaget lantaran ilmu kasaktian si Atar memang lin bantrak-bantrakeun ayeuna mah. Tikel-tikel naikna oge eta ilmu si Atar teh da bari mah teh kitu atuh. Ayeuna mah kecepatan gerakanna gancang pisan. Urang ajar si Atar. Iya. Jeleng si codet harita luncat. Nah maksud harita narajang ke si Atar tapi ngan saukur make leungeun kosong atawa teu make pakarang. Sedangkan si Atar mapan dina leungeun katuhuna ge nyeklan bedog. Ku si Atar harita eta bedog teh diacungkeun pugu si codet harita kaget. Manehanana buru-buru harita ngabatalkeun seranganana. Curalit. Juralitan di jemantara terus harita mundur ke tukang carik pancuh nangtung. Si buana harita geus hudang barejeng nyekelan dadana. Dua jalma nyatana si buana jeung si codet geus pancuh nangtung. Sedangkan si Atar harita ngadeuketan ka si buana ngadeuketan ka si codet. Mana ilmu kesaktian maneh teh buana Mana? Aji tutur baluh teh mana itu? Mana aji raksa jaga teh mana? Sok gunakeun. Ngadenge kitu si buana jeung si codet asa diingetan.
ragatak harita ngagunakeun aji tutur balu. Dampa leungeunna harita didorongkeun ka hareup parasat aya cahaya harita. Si Atar estuning tenang pisan, manehana ge bogaeun aji gelap sewu warisan ti guruna. Sameme eta cahaya teh keuna si Atar geus ngolepat manten cileger harita kana taneuh. Jalma-jalma anu aya di dinya harita nyaringkah lantaran sieun kabarerang ku serangan si Buana jeung si Codet. Nyarumput harita di deketeun imah. Si Atar nyengserikeun ka si Buana manehna geus pindah tempat. Jadi euy cewek mah woi. Ka dieu atuh serangna ka dieu. Jangan sakitu eta serangan teh woi. Ngan sakitu atuh tingkatkeun seranganna tingkatkeun. Si Buana ngarahkeun deui eta dampa leungeunna jeung si Codet parasat harita. Dina waktu harita mah si Atar ngagunakeun aji gelap sewu. Bantrokan dua cahaya harita geus teu bisa disingkahan deui. Hiuk parasat cileger. Barang jeung ngajelegerna eta kakuatan cengkang. Halo. Cengkang si Buana jeung si Codet harita ngacengkang koleang kedebut. Kakuatan tina aji gelap sewu milikna si Atar leuwih rosa tinimbang aji tutur balu. Kejilok harita ngutakeun getih dina sungutan si Buana jeung si Codet. Kolepat si Atar harita nyamperkeun ka dinya celik pancuh nangtung di deketeun si Buana. Teu antah parah deui pikeun si Atar mah. Eueuh kompromi deui, moal nanya deui. Bedog harita anu ragrag da bedog teh ku si Atar dilasotkeun heula dina waktu ngabantrokeun kakuatan aji gelap sewu teh jeung aji tutur balu. Set si Atar harita ngarahkeun atawa nempatkeun dampa leungeunna teh kana bedog anu ragrag. Siap eta bedog teh ngalayang kap. Eta bedog teh diceklan ku leungeun ka si Atar. Teu asa-asa heuk eta bedog teh rek dicacapkeun kana dada si Buana. Tapi si Buana ge mau ngeri ka harita teh kurentel. Bres harita kana taneuh. Sauk hiuk si Atar harita ayeuna maningkat amarahna. Hiuk. Kana badan si Buana tapi si Buana terus kurentelan anu kadek teh tetelangan saukurkeun kana taneuh. Sok sanajan si Buana teh dina kayan tatu tapi manehna ge mung ari serah kitu bae mah. Si Atar jadi keheuleun jadi keseleun corilat. Si Atar lompatan harita ngudag ka si Buana. Harita si Buana geus pancuh nangtung malahan mah geus luluncatan sagala. Ari si Codet harita pancuh nangtung manehanana nyebak dadana karasa eungap buru-buru harita ngagunakeun elmuna sila sangkan bisa ngaluarkeun tatu dina dadana. Banget si Atar dina waktu harita beureum lir beusi atah beuleum manehanana bener-bener nafsu ka si Buana. Cerilat. Si Atar cocorelatan. Si Buana sarua harita cocorelatan tidak mungkin kabenangan ku panerajang si Atar. Tapi kecepatan gerakan si Atar lebih punjul tinimbang si Buana. Eta bedog teh tungtung nama siat bres kena pisan kana dada si Buana. Eta bedog teh harita diputerkeun ku si Atar mah. Diputerkeun sanggeusna nyancrep dina dada si Buana. Bedog teh harita dipuikeun puguh we karasa ku si Buana mah. Nyerina menikeun ka banget nyeri. Liwat saking nyerina teh bolotot ngahanju manehanana. Seret eta bedog teh dicabut ku si Atar. Hiuk jebet dijejek dadana. Walayang kedebut. Barang jeung kedebutna si Buana kana taneuh langsung kusek si Buana harita paragat nyawana. Si Atar geus males pati bapana. Geus lunas hutangna, tinggal hiji deui nyatana si Codet. Si Codet oge biang kerokna anu geus maehan bapana si Wira.
Sok senajan si Atar teh keselen kasih Wira, tapi lebih kesal nampo si Codet maihan bapana si Wira. Si Codet harita masih kene sila sok senajan si Buana geus paragat nyawana ge diantepkeun bae. Bulawar eta bedog harita dibabetkeun dibalangkeun kana badan si Codet. Si Codet bisa nganyahwankeun yen aya kakuatan anu ngablesat datang ka dirina. Ngalayang kidim si Codet harita ngalayang. Sila baraje ngalayang. Siet eta bedog teh ngaliwat ka handapeun dua sukuna. Terus balik deui eta bedog teh siet nyarajang di ka si Codet. Kitu jeung kitu bae. Lila kulilama si Codet teh capieun keur mah manehna geus kabeunangan ku tenggeulan si Atar geus tatu di jero kari-kari terus-terusan diterajang. Kecepatan gerakanana bedog si Atar jeung kecepatan gerakan dirina si Atar harita kokolepatan diserang teh kuduaan puguh bae si Codet harita kawalahan. Eta bedog teh tungtung nama nancreb deui dina dadana si Codet. Hayuk kedug das, cari deug. Si Codet harita ngadelegdeg, siet yuk brus. Eta bedog teh nancreb dina dada si Codet. Kajadian sarua diputerkeun di eta bedog teh set. Seret dicabut eta bedog hiuk jebet dijejek layang kedebut. Padahal si Codet harita mebet kena tanah dekeun si Buana. Si Atar ngarasa bunga dua jalma ieu anu nyeun kakacauan wae teh ayeuna mah geus paragat nyawana ngakuler bari jeung mandi getih. Jalma-jalma anu nyaksian kana eta kajadian sok sanajan nyaksian ge ti kaanggangan tetep we katar-katir atuh meungpeunan kana beungeutna lantaran watir nempo si Buana jeung si Codet mandi getih. Sok sanajan dua jalma eta teh jalma jahat ari di kitu-kitu mah teu dewasa nyaksianana. Allah parantos waktosna para kaum dangu. Insyaallah dinten anjing urang teraskeun deui. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.